urang sukses mah. Cicah nyasap we ku kolot. Budak ieu kebon bala amat. Awas budak ngeuh jalma-jalma acan gitu yuk. Ya itu jeung si Ari tuh. Arde, kadi dia. Aduh, geus gerak kadi dia. Ararese amat grogol ti tadi. Marah bae. Marah, aing haus yo. Bang. Belikan es aing nya. Ieu duitna hiji ewang urang. Gerak kadi tuh. Ngeus ka mamana los. Marah bae ampun aing. Gosok es di teh nu kolot mah. Amat aing meuli es nyan balik di rokok di imah. Hoi Arde, kadi dia. Naon? Kadi dia. Itu Kadi naon? sama dia. Hareup, Ke mana? atuh ka hareup. Boga duit teh. Boga ge hantu. Rokok-rokok gerang. Ih, kumaha rokok duit kitu boga. Oh nya, Bener rese dia. Bener. Saya coba orang kata dia. Bener dia, bener. kira dia. Bener. Atuh lain tarik bentuk parosot. Yang ngelobain dia ngelobain dia karek dah kuai. Eta dek dia. Eta duit si boyong yang meuli es. Ih, si buyung mau koin kadek. Kan itu. Bijak si boyong dari aku. Itu dia. Bangsat yang ngelobain. Kurang meuli es di lumayan. Betul, kami rokok. Kurang joinan bae si Batal. Oh, selain lagi berangkat lah. Kanan mah ya si boyong duit. Es eueuh. Ih, mana ya? Ih, aing Lah, geus daripada kim orang meuli rokok. Es hiji, rokok hiji. Geran mereka nya. Ulah rese. Kami nangguan di dieu nya. Ih, are si ieu mana angel amat meuli es 2 biji doang ge hararese. Ih, pulang ke Arab bae. Cing rek meuli es cing. Oh, nya, sia tah rese. Paling stok kuat aus. Ari dia di mana bah kami nang Nah, iya batok na ieu. Ih, jadi mana nih es? Geus coba omong geus gerang dibelikeun ku aing. Ya Allah, Ai dia naon? anjing es dibuka deh dulu. Aus aing jawa di situ. Aing dibuka bae. Asa aneh aneh. Ini ya. Curang daun banyak. Ari dia ka mana bae meuli es 2 biji doang ge hubul amat. Esna mana? Di palaku bulak duit na Kan wani malak. Iya aing tiluan itu. Ih, aing patul ku aing meureun eta huluna. Ya we nya. Jalan mana urang tangkeun hiji-hiji. Itu tiluan. Aing patulan meureun ku nya teh jelema. Tepulan lah. Ih, nang malak duit goreng doang. Mana? Oh, eta. Itu lain jalan mana, Di? Mana eta budak kaluyak atuh nya Pak, hiji-hiji. Main dah. Ayo gerak. Tangkeun. Main dah. Hoi, udang lihat. Udang, hoi, udang. Dari ya. Waduh. Ngan maksud dia malak si Ardi ha? Aing eta. Ngileun urang nih ka. Saha ge? Budak lu. Hai geran lu. Ngeut aing lu. Dia takut kana cek dinaon diting. Kemana gerak aing lu. Wah, itu kumaha Ben? Sisinya aing bodo amat lah. Dia. Maya jerat aku budak di Sandra. Daripada urang. Oh. Ayo. Ngilu.
Urang atuh salah. Ngeus ayo ngilu langsung ngomong Budak kesalahan dia segala. Ngas diok mari diok. Non maksud dia malakan si Ardi ha? Kan urang Ulah sok ngolo. Ieu urang kita sih ucup cenah palak budak tuh. Urang palak. Dia ayo letik-letik Dia nu malak ai. Kapan dia nuduh-nuduh aing Kan saja dia nu ngemeng-ngemeng dia nu begolok. jadi naon? Hah? Geus gede pulak palak letik keneh. Dia teh nyawa eta kan di titah aing. Berarti urang mesti jangan tah budak cenah. Semuanya palak makan merokok. Jeung boleh es, dibalikin ku budak boleh es. Laju kumaha ge ye? Itu jangan tama ieu. Atuh geus gantian aing mah kuari. Mana duitna ka dieu? Kita bukan duit urang. Atuh esna ge mana ka dieu jeung rokona? Ku budak nu mau kabur tadi ku sebeak. Oh, korokona. Jelas. Dia ya duit-duit aing dibelikin es rokok aing akan henteu. Aung jak dia ieu. Ih, kebal-kebal. Geura da koin sakali di Malak. Geus segera balik ka ditu bejakeun ka budak. Pacuran koin hiji-hiji. Oke, ampurannya orang balik. Awas koin dia nya kali-kali deui. Kemana ieu budak aing ditinggalin budak maronyet dong. Tuh kumaha sih ki? Nah, aing bingung ya. Kemana nih? Hah? Balik. Kumaha? Tuh si Iki tuh. Ih, Dari polon amat tinggalin aing anjing aing Dikebakeun dia. dia mah polon budak. tukang sieun di patul. Polon ya, asal ninggalin. Gak amannya? Iya. Hanya rabokan mereka dari dia. Saya balik. Balik. Dia tepuk, aing mau beunang. Oh, budak.